Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bittiba'i dinil Islam alladzi syara'ahu Allah ta'ala ala kaffatil anam. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in alladhina yutabi'unahu ila yaumit tamam. Ashhadu an la ilaha illallah khaliqu kulli anam wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidal anam. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Ya ma'asyarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wa qala ta'ala aydan bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Qala Ibnu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ayyul a'mali ahabbu indallah. Qala as-salatu ala waqtiha. Qala qultu summa ayyun. Qala birrul walidain. Qultu summa ayyun. Qala al-jihadu fi sabilillah. Sadaya puji kagungan Allah anu murbeng alam, nu welas tur maha asih, anu welas asihna karaos kusakumna makhluk anu kumelip di ieu bumi. Shalawat kali salam pamugi dilimpahkeun ka junjunan urang sadaya, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalih kulawargi sahabat tabi'in atba'ut tabi'in sadaya, kapayunan para alimil ulama, para asatidah anu diluluguan ku kersana Ketua MUI Desa Cimayasari anu kujisim pribados dipihormat, aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa, mewah reng-rengan aparatur desa,
oge perangkat desa anu sami hadir, Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT anu sami puji simkuring dipihormat. Alhamdulillah wa syukru ala jami'i ni'matillah. Dina wengi ieu kalayan izin tur kudrat iradat Allah. Urang samudayana tiasa kumpul ngariung hempak marbayaksa dina raraga mieling di Isra jeung di Mi'raj keunana panutan urang. Afdalu kulli mawjud khatamin nabiyyin nyaeta habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, bapak-bapak miwah ibu-ibu sepuh sadayana, bil khusus panitia penyelenggara ieu acara oge sadaya jamaah Masjid Nurul Darul Muqomah anu parantos tatahar tataheur sareng sagala rupina nyayagikeun sagala rupina kangge terselenggara ieu acara. Mudah-mudahan ngagungkeunana di Isrokeun jeung di Mi'rajkeunana junjunan urang kacape materi, kacape fisik. Mudah-mudahan sing jadi panghalang tina seuneu neraka na Allah Subhanahu wa taala. Niatan sejak bingah ku di Isrokeun jeung di Mi'rajkeunana baginda alam. Al-Qisah nyarioskeun aya hiji nini-nini jabageus kolot eta nini-nini nyawiskeun mukena nu dipake khusus keur bulan Rajab. Sapanjang bulan Rajab anjeunana ngangge eta mukena sejak ngagungkeun kana di Isrokeun jeung di Mi'rajkeunana junjunan. Bahkan dugi kawasiat lamun kami ngantunkeun lamun kami ninggalkeun dunya maka ieu mukena jadikeun naon jadikeun bungkus kesan kami ngadeuheus ka Allah. Poho tina wasiat ahli warisna nepi ka kaimpenkeun ditegor ku eta nini-nini ahli warisna kunaon pangna kami teu dibungkus ku mukena nu sok dipake kami ngarayakeun Isra Mi'raj. Nah itu pentingnya. Hadanallah wa iyyakum majma'in. Hadirin rahimakumullah. Kajantenan Isra Mi'raj baginda Rasul jadi baki keur ngasongkeun agama. Kuwasilah Isra Mi'raj baginda Rasul nepi ka Islam sumebar. Ieu pagawean teh bid'ah. Ngan bid'ahna bid'ah hasanah. Patalikna jeung naon patalikna margi peringatan Isra Mi'raj baginda Rasul di mana-mana diperingati ku pangajian. Sedangkan dina hukum pangajian fardhatun kena hukum fardu, kena hukum wajib, dageningan diajak rotinan mahese. Beda jeung diajak rajaban, beda jeung diajak muludan. Dorongan hati mukminin terada beda. Nepi ka menang duit 4 juta. 1 juta dipakai panggung, 2 juta dipakai konsumsi, 500 dipakai son, jadi uing kebagian 500.
geus menang prediksi. Jadi kemarin di Ciistal opat deh, berarti keningang di balungan opat. Tapi udah geus dibayar kan palurah tuh, mesti dibere cuma tak ek sakumaha we tuh nya. Geus ek lila ek sakudu ge geus pesak. Moal ditambahan deui kan, tapi teuing mun kitu. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang teramat sangat diistimewakan ku Allah. Sampai-sampai langit jumerit hoyong dicalikan ku baginda Rasul, sawarga jumerit hoyong dicalikan ku baginda Rasul. Langit kahiji nepi ka langit katujuh jumerit hoyong kaangkiran ku baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala baginda Rasul diutus ku Allah di alam dunia, dipernahkeun langit iri, langit sirik. Dina nalika adu argumen sareng antawis langit jeung bumi, cek langit kami nu leuwih utama tibatan anjeun wahai bumi. Sabab di kami tempatna sawarga, di kami tempatna naraka, di kami tempatna panonpoe, di kami tempatna bulan, di kami tempatna planet, di kami tempatna bentang. Di anjeun aya naon? Di kami ge aya lautan jeung daratan jeung pepelakan, tangtuna kami nu leuwih utama. Ngan hiji nu anjeun teu boga, di kami aya afdalul makhluqat. Bahwa baginda Rasul begitu terlahir ke alam dunia ditempatkan ku Allah di satu planet nu ngaran planet bumi. Mugi ka langit bumuheus ka Gusti Allah ya Allah. Hoyong teuing dampal sampean baginda Rasul makhluk nu pangmulyana di payunan Gusti, hoyong teuing nincak di kami. Dimimiti lapisan kahiji nepi ka lapisan katujuh. Bahkan buruk duikan nangis dikawit bidamel hoyong dicalikan ku baginda Rasul, diijabahlah panyuhunkeun langit. Juga Kangjeng Rasul ngalaman ka langit. Bahkan dibuka kemungkinan kersadayana manusia. Ya ma'syarul jinni wal insi nistata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fangfudu la tanfuduna illa bisultan. Ya ma'syarul jinni wal insi, wahai sekalian umat manusia dan jin, inistata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard, kalau kamu sekalian mampu untuk menembus langit dan bumi, fangfudu, silahkan tembus langit dan bumi. Ngan la tangfuduna illa bisultan, itu semua tidak akan bisa kecuali dengan kekuatan. Ketika NASA ini orang Ciuni aya nah awas ketika NASA membanggakan dirinya bahwa ada salah satu manusia yang mampu menembus sampai ke bulan, ting nepi ting henteu ka bulanna, namina Neil Armstrong, manusia yang pertama yang menginjakkan kaki di bulan konon kabarnya. Kuat di kamera, Rasul mah di kamera. Hadenan jika namun zaman HP selfie di situ di bulan bari apung-apungan, tapi itu ngan diberitakan ka sakumna makhluk, tapi ka urang percaya bahwa ada sosok manusia yang mampu sampai ke bulan. Bulan Madinah sama'id dunya can nepi ka langit kahiji cek sakawa.
Tapi baginda Rasul sampai ke langit ketujuh, bahkan di atas langit ketujuh Sidratil Muntaha, baginda Rasul sampai ke Sidratil Muntaha, sampai ke alam lahut yang malaikat Jibril pun tidak mampu sampai ke alam lahut. Malaikat Jibril ukur nepi ke langit ketujuh, cek Jibril Muhammad anjeun tembuskeun ka Sidratil Muntaha, ke alam lahut, sebab kami teu kuat. Jadi kekuatan Rasul itu melebihi sanajan manusia biasa, melebihi kekuatan Jibril. Komo dibandingkan dengan kekuatan jalmi biasa. Jeung malaikat Jibril ge kuat keneh baginda Rasul sampai ke alam lahut. Ngeblesatna baginda Rasul. Jeung go pribadi dicarioskeun kan. Kenapa baginda Rasul sampai melihat sorga? Kenapa baginda Rasul sampai melihat neraka dan penghuni sorga dan penghuni neraka? Padahal sorga dan neraka belum ada. Padahal penghuni sorga dan penghuni neraka masih di dunia. Sebagian masih ada di alam barzah. Tapi Rasul tatkala mi'raj Rasul ningali penduduk surga kumaha nikmatna penduduk surga. Baginda Rasul ningali penduduk neraka kumaha tinggereritna penduduk neraka. Kenapa bisa begitu? Bisultan ay biiznillahi ta'ala. Jadi mau bisa kecuali atas izin Allah. Kangjeng Rasul itu izin Allah. Numanta kejadian Isra Mi'raj ditekadkeun aku iman. Piraku Kangjeng Rasul nepi ka sawarga, nepi ka neraka jeung lalajo pada surga can aya eusian. Cek pribados baginda Rasul lumpatna atanapi naikna kana Mi'raj Isra Mi'rajna numpak hiji kendaraan anu kecepatanana melebihi kecepatan cahaya. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah. Cek Qur'anna bahwa kecepatan buruk dan kecepatan malaikat itu 50.000 tahun melebihi kecepatan cahaya. Dan menurut para ahli, menurut ilmuwan, apabila kita mengendarai kendaraan yang melebihi kecepatan cahaya, maka kita akan sampai kepada lorong waktu dan akan tembus ke masa yang akan datang. Dan apabila kita mengendarai kendaraan yang melebihi kecepatan cahaya, kalau saja manusia biasa, badannya akan hancur berkeping-keping. Tapi Rasul utuh dugi ka dunia. 50.000 tahun melebihi kecepatan cahaya teh naon sabab nupang cepatna di alam dunia teh makhluk Allah teh cahaya ya, cahaya sora. Mungkin di pesawat jet itu melebihi kecepatan suara. Sudah bangga manusia bisa menciptakan satu pesawat yang melebihi kecepatan suara. Kan Rasul naikkan melebihi kecepatan cahaya. Numantak pantas cahaya nupang naona, nupang gancangna, da geuningan nepi na kan. Oke mengguludug tara guludug heula tuluy baranya. Baranya heula tuluy jelegur. Gitu. Berarti cahaya heula nu nepi ka karek sora. Berarti cahaya yang paling cepat barkun anu lumpatna ka barki. Hadirin rahimakumullah. Tah kenanamkeun kacintaan urang ka baginda Rasul. Ku Allah ge dimulyakeun. Duh kitu panas teh asanakeun panon poe. Yo dopet tah. Keur urang bagianna kumaha ngamulyakeun teh. Kumacakeun sholawat euy keur urang. Da ibadah nu paling enteng macakeun sholawat. Saur baginda Rasul saur katerangan seluruh amal itu tertolak dengan adanya riya. Kecuali satu amal yang tidak akan tertolak meskipun amal tersebut dikerjakan dengan riya. Naon? Nyaeta macakeun sholawat ka baginda Rasul. Pan sok urang ge pan. Tadi maca sholawat, dilakukeun. Tuluy keur marhaba sok maca sholawat. Misal kitu urang sasarengan nuansa ngaoskeun sholawat urang sadaya bari eusina ke dipapai eusina berikut doa.
Hadirin rahimakumullah, bidawah Allah dina surah Al-Isra ayat kahiji, subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Pihartoseunana kieu Subhana maha suci, entos kamari di RT tilu. Saha alladzi zat asro anu geus ngaberjalankeun itu zat bi abdihi ka hambana Allah lailan dina waktu penting minal masjidil haram min ibtida numawi dina hadis baginda Rasul dina nalika anjeunana nuju nyangkere di hijir Ismail nuju rebahan di hijir Ismail. Tiba-tiba baginda Rasul disumpingan kedua makhluknya eta malaikat Jibril jeung malaikat Mikail. Kangjeng Rasul disumpingan malaikat Jibril jeung malaikat Mikail. Teras Kangjeng Rasul dicandak ku eta dua malaikat kacaketeun sumur Zam-Zam. Apa sumur Zam-Zam emak? Ente sarua dah harita tetep sempat nima ulin teu apa. Manu jelas sumur Zam-Zam itu adalah peninggalan masa Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dina waktu Nabiullah Ibrahim alaihi salam nyimpen bojona Siti Hajar Al-Qibti. Ari Siti Hajar teh bojo Nabi Ibrahim anu anom. Jadi Pak Ibu mun boga nu anom aya ti Nabi Ibrahim na. Balurah. Jadi tong loba ngomong. Naon marbina baginda Nabiullah Ibrahim alaihi salam yuswa parantos 82 tahun cek sakawal yuswana parantos 120 tahun. Sepanjang mantenanana pernikahan sareng Siti Sarah teu dipaparin katurunan. Teras ku Siti Sarah teh dipiwarang. Muncul urang mah bapak teh ya Rasulullah yang ngestok bapak-bapak anda bapak di ditu mah. Ya Rasulullah salira teh ngemban amanah Rasul risalah di Gusti Allah. Rupina sababaraha puluh tahun nikah sareng pribados teu dipaparin turunan. Mangkaning saha nu bade neraskeun cerita jeung perjuangan salira kapayu. Cek Nabi Ibrahim terus kudu kumaha? Cek Siti Sarah wayahna akang kedah nikah deui. Eta ditawaran gitu mah. Babet paling ge wing gitu ditawaran. Cek Nabi Ibrahim ahli bunga Nabi Ibrahim kecuali
lamun salira nupang milariankeun jeung pangmilihkeun pibojoeun akang nu anom coba dikitukeun beresnya Rasul atuh Cek Siti Sarah sumuhun wios abdi nupang milariankeunana aduh buat hebat gitunya sok bulurah ka palurah gitu lios pak itu abdi pangmilarian cek Siti Sarah abdi nu pangmilarian keunana da abdi parantos ngadidik parantos nyetak saha pibojoeun akang sajabi ti abdi cek Nabi Ibrahim ari kitu saha nu kudu ditikah ku akang abdi parantos pangmilihkeun kangge salira nyaeta amat kuring janten ditikahkeun teh ka pembantuna nu namina Siti Hajar Al-Kipti upami ningal naon mah ningal rupa mah geulis keneh Siti Sarah daripada Siti Hajar da moal pangmilihkeun leuwih geulis mah bagi orang Kipti. Kenapa Nabi Ibrahim dipilihkan Siti Hajar? Lantaran Siti Hajar tos lami janten amatna Siti Sarah perang karena kumaha kebutuhan Nabi Ibrahim ditikahkeunlah Siti Nabi Ibrahim sareng Siti Hajar disakseni ku Siti Sarah cik RT mun bae teh disakseni moal dicakar disakseni ku Siti Sarah ngan beda sabada nikah nami nage istri watak manusia sakitnya tuh tak eta sumpinglah perintah Allah candak Siti Hajar sareng putra anjeun nu ngaran Ismail kahiji tempat nu sakahiji lembah nu dikuringan ku gunung batu nu ngaran Bakah di Palestina mapah ka Mekah di Mekah teu acan aya pepelakan hiji-hiji acan tuh hebat nu mantap dipilih Siti Sarah dikanturkeun juga nganturkeun ka ditu panas aing mah beureun kitu gitu dianturkeun lah begitu dugi ka Mekah ka bait ka Mekah Nabiullah Ibrahim ngadua ka Allah Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Tak kudu namun nyen imah teh kitu bapana teh ngadoa di jero imah teh. Kitu teh perpe basa keur ngadoa keur nyen imah harita. Bisa. Rabbana inni askantu min dzurriyyati Gusti abdi nyicingkeun keluarga turunan abdi biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram di hiji lembah nu teu aya pepelakan nu jadi hiji-hiji acan caketeun Baitul Muharram can aya Ka'bahna Rabbana liyuqimus sholata Gusti jadikeun ieu tempat betah diane salat tak imah ge doa teh kitu mun di imah teh nu mantap imah teh sina betah dipake salat urang pan teu ngeunaheun di imah teh dipake salatna teh pake sare ngeunaheunna dipake es kemurangan Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim jeung hate manusia teh resepeun ka imah kuring teh
asup teh tuh mana asa tiis ngan bisa asup ka imahna teh untuk haranghang ieu namanya asup ka jari asa asup ka jarian asup ka imah teh teu maeukeun pamajikan nyarekan wae. Heeh. Geus begitu betah wae geus beuki panas. Dari nyarekan mah tuda pangitah merelak pamere tara. Saya tak nyarekan para jamaah sadaya. Da asal pinuh ge kantongna geus moal nyarekan ieu nya ceuk. Moal dawe mah resepna nu kitu. Nah, duit resepna bisa percaya dibuktikan gambar duit kabeh awewe sok tingali. Kabeh ge gambar awewe bisa percaya tingali duit dimimit di pecahan 1000 nepi ka pecahan 100.000 pasti gambar penari awewe. Tempo duitna sok bisa percaya mah dimimit di pecahan 1000 perak nepi ka pecahan 100.000 itu gambar penari istri. Ting naon eta teh? Memang kesini kali, nanti dijajarkan kabeh penari wanita. Berarti sarua antara ayat titik persamaan antara duit ewe itu. Ayat titik persamaan. Titik persamaanna zinatul hayati dunya. Papaes kahirupan dunya. Jeung duit teh loba dihamur-hamur deui. Jeung awewe diresepna kana eta. Gacan ngadenge awewe nu nyiram izin kana duit eueuh. Sakumaha ripuhna nyiram nepi ka bau ka salaki nepi ka bau kana kejo nepi ka teu hayang ka salaki teh bau we hiji hayang atuh nyarekan nempo salaki tapi nempo duit can aya nu bau awe nu nyiram pokona salila kereuneuh teh embung we nempo duit ka ditu teu kok nempo duit teh sok hayang utah tara teu aya. Itulah Mekah kenapa dipilih sebagai tempat ibtidah. Kangjeng Rasul diisrokeun mim Makkah minal Masjidil Haram alladzi waqa'a bi Bakkah anu ditempatkeun ku Allah di Makkah lantaran kota nu istimewa nu moal hancur kecuali geus deukeut kiamat. Mekah mau kan kita ucap geus deukeut kiamat teh bakal bijil haseup di Mekah, haseup di tanah suci ge bakal bijil, haseup di Yaman, haseup di tanah suci geus deukeut kiamat. Teuing ayeuna geus bijil haseup teuing encan ka karek tina baham haseupna ge bijilna ge. Tina baham nu udud ge karek ge pladuk we haseupna. Geus deukeut kiamat mah di Mekah datang. Bi abdihi lailan subhanalladzi asra bi abdihi ka hambana Allah urang hayang jadi hamba Allah kumaha carana cenah lamun hayang jadi hamba Allah kumaha carana hayang dipikannya sebagai hamba Allah Allah ngadawu wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah lamun hiji jalma hayang dirina diaku sebagai hamba Allah sing wani ngajual dirina geusan lempang dina jalan nu dipikaridho ku Allah. Kenapa baginda Rasul diaku oleh Allah bi abdihi? Kenapa baginda Rasul diaku oleh Allah hambaku kata Allah. Asrafu maratibil insan ditibakeun ku Allah digelarkeun ku Allah ka baginda Rasul. Kenapa sepanjang hidup baginda Rasul dohir batin baginda Rasul dijual ke mardotillah keur karidoan Gusti Allah. Jadi teu aya sakiceuk panon oge jeung teu aya sarenghap oge anu kaluar tina jalan anu dipikaridho ku Gusti Allah. Ari urang mah loba teuing lengkah jeung leungeun jeung empesan nu teu dipikaridho.
mata hese sebagai hamba Allah kakarek akon-akon doang karek ngaku Kangjeng Rasul mati aku ku Gusti Allah kami ngaberjalankeun hamba kami sepanjang hayat baginda Rasul dikawit baginda Rasul diutus bahkan sebelum baginda Rasul diutus dimimiti terlahir Kangjeng Rasul ke alam dunia duwi Kangjeng Rasul usia kanak-kanak usia remaja usia dewasa teu aya pada melan baginda Rasul nu picarekeun batur jeung piomongeun batur teu aya sanajan loba nu ngomongkeun Kangjeng Rasul nu mikang ewak loba ka baginda Rasul masuk. Kenapa baginda Rasul sampai hijrah ke Madinah? Lantaran di Mekah geus teu nyaman. Karena pribadi baginda Rasul, ka para sahabat, karena agama, geus wani jalma campelak urang Mekah karena agama. Nu mantak susunlah kekuatan Muhammad. Anjeun indit ka Madinah, pinahlah ka Madinah baginda Rasul sarta acan saparantos Isra Mi'raj. Dan Isra Mi'raj terjadinya sebelum hijrah setahun sampai menghijrah. Kangjeng Rasul Isra Mi'raj. Gelar hamba Allah. Abdi. Kumaha keur mencapai gelar bi abdihi, kumaha sangkan urang nepi kana gelar bi abdi hiji. Hate. Nu kadua letah. Nukatilu awak hatena dipakai kana mardotillah lisanna dipakai kana mardotillah awak lengkahna dipakai kana mardotillah itulah manusia nu bakal diberi gelar ku Allah abdi. Nah nu kudu dieusikkeun kana hate gitu nu jadi pertanyaan kudu dieusia naon atuh hate sangkan jadi bi abdihi sangkan jadi hamba na Allah eusian ku iman eusian hate na ku iman ku kayakinan nu kumaha nu kudu dieusikeun kana hate keyakinan nu kumaha nu kudu diasupkeun kana hate keyakinan anu bener keyakinan nu bener teh nu kumaha tah dituduhna Kangjeng Rasul. Bagian hati idrakun jajimun bihai sulaya qaumahu taraddudun keyakinan anu kuat dina hati teu kena kuah gingsir bari timbul tina alasan tur keyakinan muwafiqun lil waqi'i sesuai jeung kanyataanana. Mana nu dieusikeun kana hate patekadan anu kuat ka Allah jeung kana sifat-sifat Allah nu wajib jeung nu mustahil henteu mantak kedah keanginan keyakinan anu kuat kana karasulanana Rasulullah jeung kana sifat-sifat nu wajib di Rasul jeung keyakinan kana akidah sam'iyah nu dibuleutkeun eta tilu keyakinan dina dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah suk tilu keyakinan eta kana hate kakare kesian la ilaha illallah wujud kidambako mukhalafatul qiyamuhu binafsi wahdaniyat kudrat iradat ilmu aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman hiji dasupkeun kana hate
yakinkeun bahwa Allah teh aya, yakinkeun ayana Allah teu aya mimitina, teu aya tungtungna, teu sarupa jeung kabeh nu anyar. Yakinkeun bahwa Allah teu butuh kana tempat jeung teu butuh kana zat sejen. Yakinkeun bahwa Allah hiji dina zatna, hiji dina sifatna, hiji dina damalna. Yakinkeun bahwa wungkul Allah nu kawasa lian Allah apes. Yakinkeun bahwa wungkul Allah nu iradat, nu gaduhan rencana, anu rencana na pasti jadi. Yakinkan bahwa Allah nu uninga kana jami'ul asya, kana sakabeh perkara. Yakinkan bahwa Allah hungkul anu mahirup, nu hirupna teu dimimitian ku maot, jeung moal ditungtungan ku maot. Urang mahirup berarti bakal ditungtungan ku maot, sararea bakal ditungtungan ku maot. Dan aya heula jeung paneurian hungkul pada sadaya nama rawat nyanju kiraha cenah pada hayang buru-buru hayang lila keneh. Nah kumaha Gusti Allah we. Allah wungkul nu hirup manusia sadayana bakal maut, jeung makhluk Allah lain wungkul manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut, saban-saban naon, saban-saban numpesan, saban-saban makhluk hidup pasti bakal dicabut kahirupanana. Lain wungkul makhluk nu hidup wungkul. Kullu man 'alaiha fanin, seluruh makhluk itu akan rusak. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wungkul Allah nu bakal jumeneng, nu mantap ke di masar begitu di mantap ke sabada tiupan sangka kala kahiji. Na mana hancur kabeh makhluk, Allah gumero ka sadayana makhluk. Ainal ladina yaquluna rizqi wa ya'buduna ghairi. Saur Gusti Allah teh kitu pan era eta teh malana. Ainal ladina numana jalma-jalma anu yaquluna rizqi nu ngadalahar rizqi pamere kami wa ya'buduna ghairi ibadah kalian kami. Di mana jalma-jalma nunggu mede, di mana jalma-jalma nu ngaraja waktu hidup di alam dunia, di mana jalma-jalma nu ngaku pangeran, jeung di mana perkara-perkara nu dianggap pangeran. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu wajib satuna dina hate saja berarti apal lisan teh. Dan wajib tah nu kudu dima'rifatkeun dina hate urang. Kade misi nyalahan sabab ayat jalma nu tekadna kuat ngan salah dina patekadanana. Contoh seperti jalma-jalma nu ngayakinkeun bahwa Allah itu adalah persenyawaan dari tiga perkara, tiga hal. Yang pertama yakni yang bersemayam di Isa Al-Masih, yang kedua yang bersemayam di Siti Maryam, yang ketiga di Ruhul Kudus Nabiul malaikat Jibril. Nah yang tiga itu menyatu, nu disebut Trinitas. Mereka meyakinkan adanya Tuhan Bapa, adanya Tuhan Anak, dan adanya Tuhan Ibu yang bersatu menjadi Tuhan. Urang mah teu hiji pangeranana. Kul wallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayatut tauhid eta teh pada jamaah sadaya dalna teh 5. Kul wallahu ahad teh itu dalna teh 5. Kul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Numatak mun hirup hayang sakti mandraguna sing boga merah dalima. Itu dalna 5. Tatkala jalmi ngayakinkeun kuat anu aya dina eta tur dipigawe, hiji mangerana wungkul ka Allah anu kahiji,
naleukeum hate jeung naleukeum awakna wungkul ka Allah anu sahiji bakal sakti moal neurak ku bedog da moal aya nu ngadeg da moal aya nu ngadeg itu wajib ditekadkeun mana deui cenah nu wajib ditekadkeun nu kudu direusikeun kana hate sifat nu mustahil di Gusti Allah anu 20 nu teu apal teh geuningan gitu. Wajib ditekadkeun naonana wajib ditekadkeun mustahilna di Allah berarti nu mustahil di Allah pasti aya di urang mana Adam hudus fana mumasalah lil hawadisi ihtiyaj ta'adud ajzu karoha jahal maut somam ama abkam ajijan karihan jahilan maitan asomam ama abkama mustahil Allah eueuh lamun Allah mustahil eueuh urang mah teu mustahil eueuh berarti wenang eueuh nah kita bakal eueuh sararea ieu teh bakal eueuh aya nu teu heula eueuhna teh aya nu paneuri ayeuna di alam dunianya senang-senang gitu kieu engke mah geus asup we ka barijah eueuh nu dibawa in kotoa dari amaluhu nate pegat kabeh amalna kecuali tilu hiji sodakoh jariyah takawas nu tadi naik dibangunkeun kana majelis sepanjang masjid ini berdiri sepanjang majelis ta'lim berdiri sepanjang sarana agama berdiri orang-orang yang infak untuk pembangunan masjid ini meskipun dia sudah berkalang tanah bakal ngocor ganjaranana teu percaya paeh sedekah lah tuluy paeh bisi teu percaya make dakwaan mun eueuh balik deui kitu geuningan ustaz eueuh gitu balik deui itu nu kadua ilmun yuntapa'u ka bagian anak ustaz eta mah ilmu nu manfaat jeung nu dialap manfaat mapatahkeun ka budak Fatihah nepi ka budak bisaeun Fatihah nu mapatahkeun anak geus maot sapanjang eta budak maca Fatihah unggal maca Fatihah tina ladang wurukan anjeunna nepi ganjaranana kana ngawurukna nu katilu waladin sholihin yad'ulah boga anak anu soleh nu daek ngadoakeun ulah boga anak teu salah wae ngaripuhkeun keur maeukeun dalam dunya ngaripuhkeun di akhirat kudu ngabedol nu mantak cita budak nu soleh ta eta teh keur ngeusian wae eta di dieu rek ngabangun teh wae eta teh keur ngeusian naon keur ngeusian sedekah jariyatin supaya naon supaya sarodako lain teu mampu kang ustaz katang ngabangun sorangan da mampu di mah gitu teu barang pentan nyeun di mah tuh itu bisa engkau cacat make kamar segala make dapur nyeun majlis nyeun madrasah mah aku mesti make kamar mah aku mesti make dapur gemlangan kadugaeun ku sorangan ge geuningan di beja-beja ka batur karunya bisa ngisihkeun hartana kitu geuningan hese wae anggeus kawas euy ngapun supaya lila mikir gitu ngahaja bangunan agama masuk harage se anggeus nyieun masjid hese anggeus ngarenovasi masjid hese anggeus ngahaja supaya naon supaya qalbuhu mu'allaqun bil masajid supaya hatena teh nyantel terus nginget-nginget bangunan nu teu anggeus-anggeus gitu tak sedangkeun ganjaranana di mana hate mu'allaqun bil masajid hate ngait wae ka masjid pasti di akhiratna engke dina nalika yauma la dilla illa dillu poean iuh kecuali iuh aras
jalmi nu kitu bakal diiuhan ku arasna Allah. Lain amin, ingetan mah. Emutan mah jadi urang mah para jamaah sadaya berharga keneh WC umum jeung masjid mah. Sok dewek WC umum urang hayang kiih aya WC umum teu mawa duit wani asup. Henteu aya masjid keur urang ibadah ka Allah mangkana geus asup waktu adzan wani asup teu mawa duit. Wani nya. Jadi hargaan kena jadi Ustaz mending kami bangun WC umum bae jadi duit mah. Di urang moal. Urang pembelaan naon? Da teu boga duit tidak tahan hayang kieu ge. Buat di talian make karet hareuteuna ge. Nepi ka melenu ih pan. Da di talian huluna make karet. Hah? Hulu domba. Kalian make karet kajen teh engke ngadagoan masjid. Hayu atuh kieu kana di masjid bae teu kudu mayar cenah kitu. Masjid napang bager-bageurna Ustaz mah nyadiaan WC teu kudu mayar. Nyadiaan koropak teh pinuh-pinuh di hareupeun masjid wing koropak sajangkung 1 meter da geus 17 tahun teu daek pinuh. Teu daek pinuh. Sok dikistal ge koropak hareupeun masjid dibuat deh. Eta teh teu pinuh sabulan. Tapi lamun ku WC umum mah kudu sabulan tapi datuan as marai ka masjid mah henteu tapi halal WC lain nya ka masjid cacak mah. Kieu doang ge bari teu mayar ka masjid mah wani. Mun ngagawekeun ustaz sida manyuran cikiih. Geus sok di banyu getara. Nya tuh hadirin rahimakumullah sina kitu kah? Mantak para ustaz ngabarangun sarana adat mah teh sina kitu. Rasa palura ina ngabarangun RT 3 rek ngabangun cenah kitu sing lancar sadayana. Keun lurah palurana sing beunghar. Gitu. Gusti Allah nu beungharna, Gusti Allah nu ngabeungharkeunana. Pokona mah nu can jariah entong didoakeun mah sia mah cenah embung jariah pisan kana neraka sia entong. Lakur mah jariah di kana neraka masih eta. Tong didoakeun goreng sia mah teu da korek cenah mata hartana ludes. Nya ludesnya andek teu hajarian sia teh didoakeun ludes. Doakeun mah geuningan can jariah wae, geuningan can sedekah wae ka masjid, ka madrasah, ka majelis taklim kunaon teu boga duit. Mudah-mudahan Gusti nu teu baroga duit sing barogaeun duit geus kitu. Tak ge geus boga duit, boga ceu duit, boga ina alhamdulillah. Gusti mudah-mudahan sing ditoel hatena daek sedekah tak kitu. Ulah ieu mah nu korek, dasar sia mah korek ludes ge hartana. Nya moal-moal sedekahna tuh. Lah didoakeun goreng karunya makhluk Allah. Urang mah babari nyupata ka batur teh. Aneh. Jadi ngapalurah menelur pisan bantuan anak. Ih, lain eueuh hayangeun ngan eueuh sudah. Nah nu kudu dikaluarkeun anak, diperecet-perecet ge rajin ngagese kalah ngepul kan. Lain kalah kaluar duit digesrek-gesrek teh. Itu abdi teh teh eusian ku eta. Di abdi. Naon nu kudu dieusikeun kana lisan kaulan sabida. Itu nu kudu dieusikeun kana lisan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. He jalma-jalma nu ariman sing sarieun aranjeun kabeh ku Gusti Allah wa qulu qaulan sadida jeung nyarita kalawan caritaan nu mulya. Lain syadida aya kusin gede, lamun kusin gede Makassar. Ieu mah kusin leutik, kaulan sadida caritaan anu mulya. Nyarita teh hese teh caritaan mulia teh
Muncul kurang di Sunda apa ayat disebut pundak usuk bangsa, pundak usuk basa di Sunda mah. Nyalira ngedak kabatur tuang, hayam dah nyatuan, gitu pan, me dahar. Urang akan kajelema dahar, sorangan dahar, batu dahar, sarojeng bahasa Indonesia. Itu kaulan sadida carita nu mulia di mana-mana lisan keluar kaulan sadida yuslih lakum a'malakum Allah bakal mereskeun pagawean anjeun aya sote pasea salaki jeung pamajikan pedah carita nu kaluarna lain kaulan sadida so kaulan sadida mah kaluar teh kayak di lebaran ada lebaran sok ari lebaran mah jelema teh ulun parasea so sekali ya tahun sekali, pokoknya ada kena pagar pemajikan ke nyaku mangke tas lohor maka itu mah pokoknya sahabat tas sholat sunat tuh pokoknya nanti isuk nepi ka salat sunat kan nepi ka tas jarah we dan kemah tas lohor ka ditu teuing biasa deui carita nu mulia sabab naon sabab dina nalika lebaran mah jelema teh eueuh parebut bener kabeh ge parebut salah bapana ampura tina urang loba salah cek bapak teh urang loba salah da teu pasehat coba lah merasa benar luarnya apa sehat dari tangkurak si atas di mana tina yang dia karek mantok puting-puting tuh tina kawas ustad wae di batas balik ke puting wae kan puting wae kan ente lain tas nganyang aing mah disangka tas nganyang wae boga wurukeun di istal anggeusna setengah belas unggal peuting eta teh unggal peuting di ngawuruk dikasih istal tuh bisa terpercaya tuturkeun di bujur uing ari daek mah tidak rudet ini boga wurukeun unggal peuting ya Allah ya Rabbana ari da capek dari si kohirup pangali capek mamun mung capek tong hirup gelok weh mau capek asal hirup ya pasti capek jelema aya nu capek nanti ku jadi ustadna aya nu capek nanti ku jadi patanina aya nu capek nanti ku jadi padagangna aya nu capek nanti ku geringna gering capek gering dari puheun nu gering ge nepi ka asup ku gede ge beda ripuh eta teh mun ripuh pisan berarti nepi ka asup ICU ripuh pisan ta geringna padahal naon ripuhna nu gering oh ripuh na anu gering ti bang yang saya cicing unggul ripuh yang mestina urang ya urang kudu dari degan itu drik-drik ka dieu hayang dahar kudu ngejo teu cukup ku ngejo kudu ngasakan dengan sangu teu cukup ngasakan dengan nyokot piring teu cukup nyokot piring kudu ngahuap buat ripuh hirup teu rasaan teh nah itu jelema itu cacat yang saya unggul dina pelget disebut ripuh keneh wae nya padahal dahar teu kudu ngejo ulah eta mah teu kudu ngahuap-huap acan dihuapan teu asup keneh wae diasupkeun liwat irung geuningan aya sot liwat irung bakat kunaon eta teh bakat kuripu oh pada ripuh naon digawe hantu ti bang cicing oh pedah hirup keneh manu ge sayeuna guru pribadi al-maghfurlah ye capek maresiko hirup capek maresiko hirup lamun maneh daek hirup kudu daek capek raraosan capek raraosan tapi dah dinikmati we balik peuting sampai gawe mah memasarekeun bojo masa sesana we sampai penyakit mah teu bisa kaburu wae meureun ditumpakan teu kaburu nya dianten hah numpakan nya motor kan gua sebetul ngerti wae caeta gak sementara wae hadirin rahimakumullah kaulan sadida caritaan anu mulia cukup jadi mana caritaan anu mulia caritaan anu sesuai jeung fakta seperti sidik baginda Rasul itu kaulan sadida
Caritaan nu goreng mana? Caritaan nu goreng adalah caritaan di mana jalmi wani nyarita ukur ladang dedengean jeung ladang dedelean. Cegang jeung Rasul cukup disebut jelema goreng. Lain aki-aki. Cukup disebut jelema goreng. Di mana-mana jelema wani nyarita ukur ladang pangdenge. Nah, mangkaring sok itu kan mama. Oh, kudu cenah gitu. Talapungan bae. Manem po henteu ieu ge cenah. Oh bener hukus ya mah yakin pisan yakin di mana? Cek si anu di palusur teh kasih anu teuing teu nyaho. Cabok pemendan batur. Itu biasanya awewe pagawean kalau gitu teh dan capek dinya ngomongkeun batur mah pinter buat capetang letah teh beda di titah sasolawatan mah balelol. Kakek mau kodi mage apunten teu anu bilih kira bilih tina kalpatanana teu ada malum nuju tahap belajar gitu. Nah ari nyarekan salaki jeung ngomongkeun batur kuat capetang. Dalam tahap belajar na dalam tahap senior kabeh. Wa qulu qaulan sadida nyarita kalawan carita nu mulya ta eta ibadur rahman ta eta. Baka jadi hamba Allah teh dina nalika bisa ngajaga hate minuhan ku katauhidan, dina ngajaga lisan ku kaulan sadida, caritaan anu mulya. Minimal sopan, lemes, ieu mah komo ka salaki tuh. Jika nantinya nempo salaki teh komo geus teu mawa duit. Karing rangna ningali teh. Giliran salakina peh teh lah mewek pantarikna. Oh, hari kamari nyarekan wae ayeuna mewek. Sabot nepi ka 7 poe. 40 poe lah paling dilages 40 poe. Jeceh ka pasar. Abdi mah cenah randa cenah kitu. Buat di beja-beja da batur ge nyahoeun. Caroge cenah ngantunkeun cenah kitu. Nepi ka tukang ojek apaleun dicipeun deui. Ya Allah, jelema urang ciuni. Nepi ka nanya, nepi ka apalun ka mana ya Allah. Kul kaulan sadida, carita namanya. Nu katilu sangkan jadi ibadur rahman dina mardotillah lempang dina mardotillah nu kudu dijaga nyaeta arkan. Arkan teh naon anggota badan tiluhur sausap rambut kahandap sahibas dampal digigir sagiling bisi itu nu kudu dijaga. Di kamanakeun anggota badan sangkan aya dina mardotillah amilus solihah. Kana amal teh ngan dorongan amal, dorongan pagawean kumaha nu tadi, kumaha teh. Sabab naon? Sabab cek dina hikam Ibnu Athaillah nyarios kieu. Anna a'malal jawari saestuna pagawean anggota badan itu suratun ukur satu gambaran patung yang tidak ada artinya. Waruhuhu wujudu sirril ikhlas. Ruhna tina amal ayana ikhlas. Lempangna dina jalan hate bisa diniatan ku ikhlas. Jadi tiluanan hate na hade, lempang na hade, carita na hade. Lempang na ketuanya lempang. Lamun lain dina jalan perintah Allah pada nyaah, nyaah naon? Da moal nepi ka ditu najan diihlaskeun. Abdi mah ikhlas pisan ieu teh ari pagaweanana salah. Gitu. Moal nepi moal jadi ganjaran. Atanapi pagaweanana bener ngan eueuh ruh kaikhlasanana percuma. Percuma kumaha?
pan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun ku salatna ge neraka we lamun teu ikhlas mangkane urang mah salat teu ikhlas wae keun teh tumpukeun heula amal teh tumpukeun kurang teh ayeuna teh mung penghirup salat pigawe kabeh ada rumah sahirup menang nyeun Allah mah kecuali hirup menang nyeun mutoha entok mun rumah sahirup menang nyeun mutoha kakarek entok rumah sahirup menang nyeun Allah mah jeung rumah sampesan menang nyeun Allah mah wayahna da parentah Allah tetep ieu salat teh henteu berak teh memehna ari geus plung migawena teu lila keneh digawe di pabrik nu gajina 3 juta kurang daripada salatna. Ari salat itu digaji ari eta mata ngicep keneh mayar gitu henteu ari kitu itu cai itu ngabulutut tuh di ditu tuh di Cikeruh Cilamaya malah ya sarerea henteu babantu nyieun Cikeruh henteu babantu nyieun Cilamaya henteu dideukeutkeun ku Allah kana sawah urang pan rek nyieun mah jelema ukuran cana ukur kan can jadi nepi ka kiwari ge nyieun sodetan ge cacat ukur saeutik Allah mau kuat gede eta nyieun Cilamaya babantu itu ge. Oh, rek nyieun kamalin mah buat paciwu diulakeun. Gitu paciwu itu jelema kitu. Supaya naon eta palurah supaya naon? Supaya loba tapakur moohnya. Ari urang nu nyieun mah bangga geuningan Allah nu nyieun mah teu heseeun dideukeutkeun kana sawah urang. Padahal sirah cai nama di mana digolontorkeun eueuh nu babantu nyieun Cikeruh eueuh nu bantu nyieun Cilamaya tapi nepi ka pipir sawah urang. Tinggal nyedot make mesin ku urang da geus deukeut coba lamun kudu nyedot di hulu caina ka mana itu hadirin rahimakumullah keur supaya introspeksi bager Allah teh ka urang mantar salat kabeh ahabul amal eta teh pang dipikaresepna amal ku Gusti Allah salat lantaran salatna munajatul ibad mi'rajul mukminin mirajna jalma iman teh salat sina nepi ka Allah diri urang aduh ulah ngacaprak wae panaprak-prakan wae Allah teh ka ditu ka dieu wae dur datang waktu salat teu lila ieu digaji ku Allah gede geuningan digaji ku jelema mas dan nerjang saeutik wani sok dikali nu digawe di garmen ari kitu sakedeung rangtung lila eta teh narangtungna teh mantak bipis nebara rencing ge di isuk nepi ka tengah poe kakarek leureun tengah poe nangtung deui gaji 3 juta bari beak teh Gusti Allah teu beak-beak unggal poe urang pesan ari kitu beak henteu urang poe unggal poe urang nempo ari kitu beak henteu ukur lamur wungkul eta masalah maneh mun aya karuksakan mah kitu berarti Allah mah teu titah lamur digana tapi urang mah lamur teu asal loba dosanya padak teh Gusti dengan geus teu tepati nempo ieu teh loba ting dipake doraka Gusti gitu sosok kitu kara kana kolot teh pindah geus kolot we ieu mah kitu ada teu saeutik nu geus sepuh teu make kacaban gitu itu cenah lempang teh rampeolan ieu bidesen pada wae sugan inget karena dosa suku pernah dipake doraka pan hanteu tapi ku Allah dibageran keneh we bisa kena lempang jetruk ti tajong sugan astagfirullah henteu kalah setan itu tengah halangan setan teh maneh nu setan Allah kan mantak cukup pecariosan kolot masa kitu teresan sepuh naon sing bener ucap tekad jeung lampah ukur kitu kolot mah mihape sing bener tekad lampah jeung ucap lamun anjeun hirup hayang bagja si horeng teh bener dina Quran ya ayyuhalladzina amanu iman tanamkeun ittaqullah bagian awak takwa ka Allah imtisalul awamirillah awak pigawe dina jalan parentah jauhan panyarek Allah wa qulu qaulan sadida nyarita ku carita anu mulya yuslih lakum a'malakum pagawean anjeun di dunya ku Allah bakal dibereskeun urang mah pagawean teu angeus-angeus jigana teh letahna jeung kalakuanana
yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan adzima. Takwa ka taat ka Allah jeung taat ka Rasul faza fawzan adzima eta cukup keur nebus kabagjaan ku naon ku taat ka Allah jeung taat ka Rasul. Duit keur nebus kabagjaan lain. Da loba jelema nu gara-gara duit pasea berarti teu bagja. Jabatan keur menempuh kabagjaan lain. Da loba jelema nu dibere jabatan luhur di ujungna dibuik berarti teu bagja. Teu bagja meunang bebeuli wah meunang hararese hayang jadi ari geus jadi tuluy dibuik. Itu pan ari kitu bagja hanteu. Nu bisa jadi kabagjaan mah tatkala diberi harta dipakai kana jalan nu dipikaridho ku Allah, dipakai kana parentah Allah, dijauhkeun tina panyarek Allah. Tatkala diberi jabatan ku jabatanna meungpeung ngajabat, dipakai ke jalan parentah Allah. Udah masalah niat telah dipakai nana dulu lumayan dia cenah boga jabatan mereka ada di nana tangan ge. Ah eta nu rada reueuh nama mentak halal saya oge. Nya anu teu pribados jadi tertulut. Ya Allah eta si bapa eta tekad bagus pakarek-rek didatangan ka imahna teu indirek nagih janjina. Kedah ngajanjikeun karek-rek didatangan. Geus badami jeung di kabupaten Gaudang datangan panu nagih teh heula keur penyuksesan paling sukses. Nagih keur penyuksesan baheula uing keur boga bangunan hayu Kang siap besok ari peuting ditewak cenah aduh jadi terus menang duit teh peutingna ditewak cenah ayeuna mah jadi penghuni terus oh berarti jabatan lain keur nebus kabagjaan tetep taat ka Allah jeung taat ka Rasul. Tah mudah-mudahan urang sadaya iman kuatan amal urang kuatan taat urang ka